Upacara dan dibakar budaya dipimpin Atur Sukmati Sejadi Kawitan. Dokase parantos gini dergening gara mengkeun purpayung gara bukakeun pramia gara papakeun purpayung gara bukakeun prang gara jajakeun. Pajajaran melambangkan keagungan sampeung ngapunga kamagung ngapak mega awang-awang buru doa selama pajuna Repu sambut repu lemah Adinan hidung peti Kahalangan mega malam Rinto sagede papato Rinto sagede paparana Bibis beria awak wawuh jeung lapun awak juragan dewata
Amuing. Su. Baul cunuk cita laksananya ngarajah wanges. Aya nama kari urang ngabeberah murang kali sepitan. Ayeuna urang gerawan da abah teh ka dieu teh sorangan. Jeung Lucita Luna ka dieu teh. Bojo abah teh Lucita Luna teh keur viral. Boga salaki ka urang luar negeri pan. Abah, Teh geuning. abah, Naon nyai? ay abah di mana? Ieu di dieu di hareup. Aduh, abah. Kemana jalannya ya teh abah? Kadinya ka pipir teh. Ka dia ka pipir. Heeh. Tah geuning. Kadi semua. Halo semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Lucita Luna. Mohon. Halo. Ahai. Lakalakaloy. Alala. Lakalakalo. Alakale. Angay. Ada kajogi dah. Ada kajaran. Belakok temanini Jos. Hehehe. Naon aduh mun beuki geulis amu teh Pan medicure abi teh pan ku Teh Lia di modalan medicure abi teh oh kitu nges ieu awak aya nama lintuh deui abah. oh syukur atuh Eta naon teh kalapa hes naon teh make jeung kalapa iya kieu ya abahnya naon amu teh rek nepangan heula nu kagungan jahat lain jahat naon hajat meni popolotot hajat nu mana nu bapak hajat eta tadi payun tah oh eta aduh eta geuningan ibu hajat sareng bapak rek nepangan heulanya sugana di bakalan abah sok ayang seberang di bakalanana tus ebuan sok Pak Hajat tepangkeun aduh Pak Hajat tepangkeun Pak Hajat mohon nepangkeun mohon aduh nepangkeun Pak Hajat Pak Hajat nepangkeun nepangkeun Pak Hajat mohon nepangkeun Pak Hajat aduh amun sok itu we Pak Hajat Pak Hajat amun sok isinan aduh nepangkeun ka keluarga besar Meriam Belina iya mohon nepangkeun diselapkeun wae di dieu mohon nepangkeun ka sadayananya Meriam Belina mohon diselapkeun wae di dieu nya di tengah selapkeun mohon Meriam Belina mohon nepangkeun mohon nepangkeun selapkeun di tengahnya mohon alah atur nuhun mohon ka keluarga besar mohon nepangkeun ka orang dapur mana orang dapur mohon nepang dapur nepangkeun disawer heula orang dapur nya mohon disawer heula nuhun nepangkeun ka orang dapur kadi abu kadi nepangkeun di baca hop alah hei Gus abah nges nepangkeun bieu teh amu teh nges diselapan seorang-orangan lumayan sok atukeun wae hiburan sok amu rek naon rek joget si keprakan udah we tamara teuing sok atuh sok jaipong aneh lah ngabeberah mana Aduh, kembang Tanjung.
ay. Alah beli leuwas abah. Kembang tunjung di buruan. Ay. Boy, aboy. Hanya abah ya. Si Ayo urang jungjung Ya. ngajungjung mah kamardekaan. Aduh Mang Tanjung angin-anginan ayo orang-orang dukung darajat kewanitaan kembang Tanjung keanginan diruntuhkeun di koran lamun teureui kalangkungna tungtungna papasiaan. Aduh kembang Tanjung hiliwit angin-angin ayo urang ajungjung darajat kewanitaan kembang Tanjung keanginan marurak di pangkaran hirang-hirup sauyunan meh teu jateuh pake Tanjung keanginan marurak di pangkaran hirang kawonan pilih janten paceng kadar. Aduh kembang Tanjung di buruan ayo urang adukung kamardekaan. Aduh kembang Tanjung hilir angin-anginan aduh orang-orang jungjung ngajungjung mah kamardekaan. Keanginan marurak di pakaran ayo urang ajungjung mah kamardekaan. Aduh kembang Tanjung adigan maruraga ayo urang ajungjung mah kawanitaan. Kembang Tanjung keanginan marurak di pakarangan gerak untuk kawonan pilih janten paceng kadar. Kembang Tanjung kembang Melati kembang Campakan indah dan asri. Aduh
tuluykan deui bah. Sabatos urang arak-arakan siang teuing. Ayo 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 ayo. Sok atuh ka barudak ayo ayo urang tuntaskeun aja garapan. Sok barudak ayo ayo ayo. Anu ganda sumangga dilujeng Sejamuntang kayang agung ka Gusti nu maha suci mamang lengser ngabul lengser sejarik pamita Semoga ka murang kali sepitan tunggang jalan mohon demikian demikian rangkaian upacara adat di Mekar Budaya mugia katabi kelayang kabingahan untuk yang kemangkatan samakan ala Muhammad mugia sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad pra sallallahu alaihi wasallam ibaratnya kan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. doa ti rombongan Mekar Budaya mugia beber layarna kangge murang kali nu sepitanana sing solehnya mangga ngabah jomantara hiber kadianing mekantara Mekar Budaya abai Pasana punggung di awang-awang Member kejantangan kaya bangun karingrang Tukun arang gowas rejeng pamatuk nangeluh Mapak mega bari hiber tarik nyuruh Saka anu bisa nusuk kanatan nama Gandang jeung perting tangan tayang bandinganana Dipika gibir dipika serap pusa sama Taya karepan kasian leber wawanena Manuk dadali, manuk pangagagan Perlambang sakti Indonesia Jaya Manuk dadali, pangkakoncarana Resep ngagiji, rupa sangka bener hiru sauyunan Apa hiri-hiri, silipikannya ngate Igis bela
fosil kasinatria tersempurna bangsa di negara Indonesia. Masa kampung lumur jauh di awang-awang, beber kenjang kang nataya bangun karingrang, suku narang bawas rejong pamatuk nangalung, mapak mega bari hidung natarik nyuruwung, sanga anu bisa nyusup kana tandangna, gandang jeung perteng taya bandinganana, dipika gibir dipika serap dosa sama, taya karepan kasieun leber wawanena, manuk dadali manuk panggangan berlambang sapi Indonesia Jaya, manuk dadali pangka pencara